Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi Allah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Habiballah. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi Allah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Habiballah. Ya Rabbi ballighul wasilah ya Rabbi Allah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah ya Habiballah. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi Allah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Habiballah. Ya Rabbi warda'ani sahabah ya Rabbi Allah. Ya Rabbi warda'ani sulalah ya Habiballah. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi Allah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Habiballah. Ya Rabbi warda'ani al-masyayikh ya Rabbi Allah. Ya Rabbi farham walidina ya Habiballah. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi Allah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Habiballah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa usung peceklik ya teh. Tanagaan sandalalahar curang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saep 2 piring anu pangtarikna. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza dzanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala aiban illa satartah wala maridhan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidum majid. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ati asya an umrihi fima afna wa an jasadihi fima ablah wa an ilmihi fima amalah wa amalihi fima anfaqah. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dikawitan tina niat anu sae mudah-mudahan sasarengan urang sadaya dina waktos nu ayeuna ngarupikeun riungan anu ngonang kana rahmat Allah Subhanahu wa taala kalawan muji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala, muji ku dohir urang, syukur ku batin urang, nganekadkeun kana sagarupi kasaean, ngaluskeun kana sagarupi sangkaan, ngayakinkeun kana yen sagala rupa perkara anu terjadi jeung anu henteu terjadi eta semata-mata geus ditulis dina qada jeung qadarna Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan syukur urang sadaya mukakeun panto karidhoan Allah Subhanahu wa taala sehingga urang sadaya tiasa sasarengan ti dunya dugikeun ka akhirat. Teu hilap shalawat miwah salam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka kaluargina, ka para sahabat, ka para tabiin, atba'i tabiin tug dumugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing cios kaangkeun umat mantena kenging syafaat Kangjeng Rasul di yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Salajengna mudah-mudahan ieu pangaosan sing jadi tawis kana dihampura dosa urang sadaya ku Allah Subhanahu wa taala. Wirehing tandana jalma anu ditarima tobatna ku Allah, dihampura sakabeh dosana ku Allah, ciri nate nyaeta kersa angkat kana pangaosan. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba walam yata'alam falaisa bitaibin. Saha jalma anu ngarepkeun hayang dihampura dosana, hayang ditarima tobatna ku Allah Subhanahu wa taala, mangka teu meunang henteu eta jalma kudu daek angkat kana pangaosan. Tina dasar eta sakali deui mudah-mudahan uihna tina ieu pangaosan ibu-ibu sarta hadirin sadayana sing dibebaskeun ku Allah Subhanahu wa taala tina perdosa ima dosa alit, dosa ageng nu dihaja, nu teu dihaja, nu karasa, nu teu karasa. Mudah-mudahan dibersihkeun tina dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Ari dosana mah anger. Dosana mah anger ibu saladasna mah. Dosana mah anger ngan pedah ditamihan kunaon nyaeta ku kasaean ibaratkeun naon ieu teh, ibaratkeun cai hideung, cai kopi misalna ditambahan ku cai herang satoren atanapi sajolang, bakal herang bakal anger hideung, bakal herang cai satengah gelas, cai sagelas hideung dicampuran ku cai herang sajolang bakal jadi naon. Nah dosana mah anger ngan pedah janten leungit sote pedah ditamihan. Janten jangan pernah berhenti berbuat baik, apalagi kita orang yang banyak berdosa. Tong eureun nyeun kahadean mah terus sok sanajan urang nyaeta lain jalma anu dibersih tina dosa.
nya kantenan urang jalmi kotor kitunya, jalmi tukang leledok, jalmi tukang leledokan, jalmi tukang kokotoran atuh ulah hilap urang sadayana kana yen sanyanyana rahmat Allah, panghampura Allah, magfirah Allah eta dicawiskeun keur jalma anu henteu putus harapan kana rahmat sareng magfirah ti mantena. Di antawisna hadirna urang sadaya dina ieu pangaosan teu aya sanes, teu aya kajabi lintang ti berangkat tina kayakinan kana yen sagala sadayana makhluk eta butuh ka Gusti Allah, butuh kana rahmat Allah, butuh kana panghampura Allah, disebat yakin teh, disebat kayakinan. Kasampurnaan iman hiji jalma dina kayakinanana di mana geus mikabutuh kana rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Tina dasar eta pisan berangkat urang kana ieu pangaosan. Ulah dugikeun ka kieu, ieu masjid sakitu legana can pernah KTT juru-juruna acan. Ieu pangaosan sakitu megahna nya pangaosan can pernah nincak teras-terasna acan. Naon bedana jeung jelema ayeuna dicadangkeun, dicawiskeun, disadiakeun surga ku Allah Subhanahu wa taala, sakitu legana eta surga tapi urang teu jadi bagean tina ahli surga, naudzubillahi min dzalik. Lega surga teh, arduha ka ardis samawati wal ard, legana eta surga teh henteu tebi, henteu benten sareng legana bumi jeung langit, tapi henteu nete urang dirinya. Henteu ka emper-emperna acan nya gitu. Aya cenah eta oge abdi makeun bae di surga teh di teras we, di terasna. Naon bedana jeung dina pangajian di jero oge da lowong keneh. Abdi mah deuk di teras we. Heukeun bae kumadinya. Nu penting mah init we. Nya aya nu awakna ka jero sukuna ucang-ucangan we kaluar. Nya sukuna teh ucang-ucangan kaluar pas giliran dibagi pais cau, dibagi besek ka jero kabeh. Nya tadina mah awakna wae ka jero sukuna ucang-ucangan kaluar di lawang. Nya mohon ari pas dibagi pincuk mah ka jero awakna teh kabeh. Kararesan painten wargi urang sadayana putrana Bu Imas nya anjeunana nuju aya dina pauduran nedapi doana ka sadayana ibu-ibu jiadah doana jiad pangdoana ku berkahna umul Qur'annya, mudah-mudahan ku mujizatna surah Al-Qur'an, mudah-mudahan anjeunana putrana Bu Imas mudah-mudahan sing didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala sabahara bihari kalayan ditamih-tamih kesehatan, tamih-tamih keberkahan ku Allah Subhanahu wa taala wa ala jami'i kulli hadiyati wa du'ain mustajabatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aya cirina, Bu. Aya cirina, ciri jalma anu butuh nu mana? Nyaeta cirina jalma anu butuh mah anu calikna pangpayunna. Ciri jalma butuh kana panghampura kana rahmat Allah. Eta cirina teh datangna oge pangheula, pangpayuna, dongkapna oge. Dongkapna pangpayuna nya ti jam 11 keneh tos ibak. Ti jam 11 keneh teh tos ibak pada angkat kana pangaosan jam 1 teh. Nya ieu mah ti jam 11 ibak, teras we setengah 12 teh di mukena ker we hee salat lohor jam 2. Oh eta mah kasarean tah mah. Teu nanaon ari geus mandi mah. Ya. Di aya tawisna, aya ciri jalma anu butuh ku rahmat sareng panghampura Allah Subhanahu wa taala.
Kanggo naon? Kanggo nungtaskeun kewajiban, kanggo nungtaskeun tugas hirup urang di dunya nyaeta anu nganmung dua-duana tugas hirup di dunya teh naon? Anu nomor kahiji iyyaka na'budu, anu nomor kadua wa iyyaka na'budu ngan ka Gusti wungkul abdi ibadah, wa iyyaka nasta'inu sareng ka Gusti wungkul abdi sadaya nyuhunkeun pitulung. Eta tugas hirup teh. Tugas hirup di alam dunya teh ngan duduana eta hadirna urang dina ieu pangaosan teh aya sanes sing janten ibadah sareng sing janten sing dicatatkeun sebagai ibadah anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sareng kenging pitulung Allah ti dunya dugikeun ka akhirat gitu. Nya ibu hoyong lebat ka surga hoyong atuh boro-boro nu cager nu gelo ge hayang ka surga mah. Boro-boro nu geus lunas nu boga keneh hutang ge hayang ka surga mah. Leres. Boro-boro nu teu boga hutang nu hutangna sajemlung oge hayang ka surga. Nya boro-boro anu init kana pangajian nu teu ararinit ge hayang ka surga mah. Leres. Nah gitu. Mudah-mudahan atuh eta kahayangna sing dicatet ku Allah Subhanahu wa taala ku kabita. Upami hoyong ka surga berarti tugas urang kudu nyocokan panto neraka. Dicocokan di peunetan heula panto narakana ku urang nya wirehing ari panto naraka ya sabaraha hiji ibu panto naraka ya sabaraha hiji anu deuk urang dicocokan nya panto naraka nya minimal atuh daek bisa-bisa nyocokan nutupan panto naraka teu asup ka surga ge nya minimal nya da ari surga mah urang teh lain ahli ari ka surga mah nya ka surga mah lain ahli ngan ka neraka moal kuat ka neraka mah ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa wala ilahi ya ilahi ya ilahi taubatan qablal mamati ilahi lastu lil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil adzimi dhunubi mithlu adadil limali fahabli taubatan ya dzal jalali ka surga mah lain ahli ngan ka neraka moal ku ayana sakitu urang ulah putus harapan tina rahmat Allah. Nu mana cenah jelema anu putus harapan tina rahmat Allah make jeung mumul ka surga sagala nyaeta jelema anu ngengke-ngengke kana kahadean engke we urang mah deuk kana pangajian teh geus nini-nini da ieu mah ngora keneh teu pantes ngora keneh mah cenah kana pangajian majar maneh teh putus hubunganna manehna jeung Allah kewe urang mah deuk barang bere teh deuk sedekah teh lamun geus beunghar geus pararuguh deuk mere urang mah wawuh teh kasih eta teh lamun deuk ngawawuhan si eta teh lamun geus boga kendaraan anu giliningna dalapan naon kendaraan anu giliningna dalapan naon motor ibu narik ban mobil nya nah engke da boleh teh wawuh da jan boga janji teh urang mah geus boga mobil deuk wawuh jeung si eta tah eta wawuh jeung batur salemur lamun geus beunghar majar maneh teh kaburu atuh isdet naon isdet teh qaid naon qaid teh ya mau kaburu maut atuh nah
Putus harapan tina rahmat Allah, putus hubunganana sareng Gusti Allah. Lamun engkewe urang mah geus kolot edeuk. Naon edeuk ibadah edeuk ka masjid. Nah, iya da urang mah ayeuna mah ngora kene atuh. Meungpeung ngora kene masa-masa muda harus masa padahal eta nu langkung sae teh budak ngora awewe jeung lalaki anu daek wudu anu daek init berangkat disebutna teh cangcut giling singkil kana ibadah wasyabun nasya fi ibadatillah budak ngora anu tampil ke depan nyaeta budak ngora tampil ke depan nyaeta anu tanginas gitu, tanginas dengan ngalaksanakeun ibadah gitu. Ningali di masjid teh dina pangaosan katinggal teh nini wungkul ka masjid teh aki-aki wungkul ayalah sholat runtuh ta masjid nya hayalal falah runtuh masjidna ge budak ngora kahareup budak ngora Allahu akbar tah budak ngora tah Allahu akbar Allahu akbar budak ngora teman ada anak nya gulna ya budak ngora kamarana supaya naon supaya terputus hubungan sareng Allah terputus hubungan sareng Rasulullah terputus hubungan jeung ayeuna jalma-jalma anu terputus harapan tina rahmat Allah terputus harapan jeung jalma soleh nya supaya kitu ya mangada dago rengkod wae deuk ka masjid teh ya gitu ya da geus nyeri suku mah kara meni hayang ka masjid nya gitu nya meni hayang majar maneh eta aya nu geus anu engke cenah mun urang geus eueuh pek bikeun cenah tuh anu dianu ka anu kadang lora geus eueuh mah ayeuna Bu diantawisna meungpang nya eta supaya urang teu kasebutkeun jalma anu putus harapan tina rahmat Allah deuk beurangna deuk peutingna isuk-isuk sore urang namprakeun dua pandangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya Allah lungsurkeun pitulung ka abdi sadaya ayeuna kitu nya ibu osok ngadoa tara ari ngadoa kumaha ibu ngadoa teh si dampal panangan teh ditamprakeun kieu nya tak sateu acan ngadoa tingali ramona ku ibu tinggal sok ngadoa sok tinggal ramona ditinggal ramona kieu ya Allah sateu acan ngadoa teh tingali heula ramona geningan ramo teh henteu sarua ieu teh jangkungna sarua teu henteu aya nu panjang aya nu ponok leres nya aya nu panjang aya nu ponok aya nu buntet aya nu leutik kitu teh aya nu leutik aya nu majeun aya nu jangkung ieu ramo teh ari ramo sabaraha hiji sadayana mah nya 5 mah nya 10 aya 20 ramo mah eta 20 beda-beda Bu paingan cenah jelema eta aya anu ponok umurna teh aya nu panjang nya aya anu ponok aya nu panjang rezeki oge beda-beda nya aya anu loba aya nu saeutik tapi henteu terlepas tina qada jeung qadarna Allah Subhanahu henteu terlepas tina tangan kakawasaan Allah Subhanahu wa taala nya kitu sok ayeuna jadi memang ngadoa teh urang kudu sadar heula sarana nah ada ieu teh beda lamun disaruakeun bada mung hayang sarua sok jeung batur hayang ieu mah ibu-ibu memang ngadoa teh deuk ngadoa hayang sarua jeung batur da moal mah sarua teh pikeun kairaha oge atuh ieu mah hayang sarua jeung batur tuh bapak tuh mamah batur mah meuli motor batur mah meuli mobil nah bet hayang sarua wae lamun kabeh meuli mobil lamun kabeh dagang bensin deuk saha nu meulina
Lamun jalma salah lembur dagang bensin deuk saha nu meulina? Nya tuh batur mah dagang bensin. Tuh batur mah deuk saha? Lamun salah lembur tukang jadi tukang warung deuk saha nu meulina? Nya kitu kuduna teh. Nya. Yang tuh batur mah ngawarung, keun bae urang mah nu meulina, naon esana? Nah, gitu. Ieu mah teu kaopan disebutan teu kaop batur ngawarung, hayang ngawarung. Teu kaop batur dagang bensin, hayang dagang bensin kabeh. Nya jadi nate kumaha? Jadi nate eta teh ramona hayang sarua. Moal tos dibentenkeun ku Allah oge. Namun perbedaan itu adalah suatu keindahan. Beda deui jeung jelema nu ramona sarua eta mah ramona teh jempol kabeh. Moal aya Bu, moal. Nya dina ayana oge atuh Bu da langka. Moal mah sami. Nya kitu nya. Salajengna atuh salajengna eta memang ngadoa teh urang nyuhunkeun pitulung ka Allah Subhanahu wa taala nulungan ka urang teh beda-beda pitulungna. Aya nu lewat harta, aya nu ditulungan ku Allah teh lewat harta, lewat ilmu, aya nu lewat tanaga, lewat kasehatan. Si itu loba duitna, panyakitna mahal. Tilu poe ge 20 juta. Tilu poe ke rumah sakit 20 juta aya tilu poe 20 juta aya tilu dinten cenah di rumah sakit teh ari abdi mah cenah ieu teh da teu gaduh artos pisan tos sabulan teu ningali salamar-lamar teu boga salamar-lamar aja sabulan tapi sager. Nah, alhamdulillah nyata ge sami pitulung Allah. Nya siap ayeuna urang cocokan panto neraka. Nyocokan panto neraka. Pasal ari panto neraka eta ayat 7. Kasauran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innali jahannama sab'atu ababin. Nya ari neraka jahanam teh ayat 7 panto neraka jahanam. Al ainani kahiji panon 2. Panon teh eta teh lawang neraka jahanam dibawa geuningan ka mana eta panon teh lawang neraka jahanam. Terus ayeuna nya lamun teu bisa ningali kana tanda-tanda keagungan Gusti Allah. Muka 2 wasani wal udunani kadua ceuli ge eta oge nya eta ceuli oge eta ge panto neraka lamun teu bisa dipake ngadenge kana ayat-ayat tanda-tanda keagungan Allah. Lisan oge leta oge nu katilu leta panto neraka jahanam teh naon leta nu kumaha anu nyaeta anu teu bisa dipake ngucapkeun kana keagungan kana ayat-ayat anu teu bisa dipake muji anu sok dipake ngaleuleungit teh paribasa ngaleuleungit ari urang cenana beut teu ciga batur nya moal atuh nya kuduna teh alhamdulillah beda geuning jeung batur kuduna teh kitu nya gitu nya kan aya anu nya kitu nya anu sok ngaleuleungit urang mah ku salaki teh di nyenyeri urang mah ngaleuleungit dipake ngaleuleungit terus wa lisanu jeung lisan yada ini jeung leungeun 2 leungeun oge eta oge nu kaopat leungeun eta teh panto neraka lamun dipake migawe kana perkara nu teu dipikari ku Allah. Pana sampean warijlani jeung sampean kalima sampean teh eta teh suku teh eta teh panto neraka jahanam suku teh anu teu bisa dipake ngalengkahkeun kana menedunan kana parentah Allah nya dipanggil dionan ku Allah teu datang. Nah wal farji jeung parji gagaduhan bobogaan parji oge eta oge panto neraka geuwat talian ku karet cocokan eta naon parji teh palawangan
palawangan teh eta teh panto neraka jahanam lamun teu bisa ayeuna lamun teu dilarapkeun kana perkara anu dipikaridho ku Gusti Allah nya tadi pake nu katujuh panto neraka jahanam hate nu kumaha anu ngabatu hate anu teu bisa dipake ngahartikeun teu dipake ngeusian hate anu teu dipake ngawadahan karena keagungan Allah. Jadi keagungan Allah kudu diwadahan dina hate upami hoyong salamet tina neraka jahanam. Jadi fungsi na hate teh keur naon? Keur ngawadahan keagungan Allah. Keur ngawadahan kade bisa diasupkeun kana hate naon? Dunya diasupkeun kana hate. Kumaha dunya diasupkeun kana hate teh? Sawah asupkeun kana hate, kebon kamalir asupkeun kana hate. Terus naon pasar parigi, pasar Wanaraja asupkeun kana hate, pasar baru asupkeun kana hate. Diasupkeun kana hate kabeh. Atuh neuneun hiji perkara lain dina tempat. Ari pot kemang di ka kamarkeun, ari kasur di kaburua di ka teraskeun. Nya atuh sumpah geurin eta hate. Nah, ya, tah janten hate anu teu dipake ngayak hate anu teu bisa dipake ngawadahan kana keagungan Allah. Nya hatena kudu dipake ngawadahan kana keagungan Allah. Anu pada dasarna emang atuh ari hate fungsina keur naon? Fungsina anu akhirna kumaha eta panonna naon? Panonna teu bisa ningali kana keagungan Allah, kana tanda-tanda keagungan Allah. Cepilna teu bisa pake ngadenge kana tanda-tanda keagungan Allah. Anu akhirna ulaika kal an'am bal hum adall. Dina surat Al-Baqarah sumum bukmun umyum fahum la yarjiun. Boga panon teu bisa pake ningali boga kana kagungan Allah. Boga ceuli teu bisa kadenge kana kagungan Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna ulaika kal an'am bal hum adall. Eta keur naon? Keur ayeuna suluh neraka jahanam. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Neraka jahanam teh eta keur boga ceuli, keur boga panon, keur boga hate, tapi hatena teu dipake teu dipake ngahartikeun kana tanda-tanda kana ayat-ayat tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saur Imam Ghazali saha jalma anu teu bisa ngajaga kana panonna. Saha jalma anu teu bisa ngajaga kana panonna eta jalma moal bisa ngajaga kana hatena. Saha jalma anu teu bisa ngajaga kana hatena maka moal bisa ngajaga kana letahna. Sing saha jalma anu teu bisa ngajaga kana letahna moal bisa ngajaga kana akhlakna. Saha jalma anu teu bisa ngajaga kana akhlakna maka moal bisa ngajaga kana agamana. Saha jalma nu teu bisa ngajaga kana iman jeung Islamna, kana agamana mangka neraka bageanana. Tawah Imam Ghazali gitu kan. Saha jalma anu teu bisa ngajaga kana panonna moal bisa ngajaga kana hatena. Malah ibu-ibu mah resepna ngan dua, ibu lamun hayang senang, lamun hayang bahagia, lamun hayang bagja dunya akhirat, resepna teh aya dua. Kahiji ibu-ibu kudu lolong, kadua kudu torek. Karek bunga tah. Naon sababna? Sabab lamun ibu-ibu mah naon wae perkara nu katingali hayang. Naon wae perkara nu ngadenge
hayang sok ibu harga emas teh ayeuna teh anu pangsaena teh 720.000 hayang geura oh karek ngadengi eta teh nya hayang gua nya nya 72 ayeuna teh anu pangsaena teh 7 nya nya nu pangsaena nu pangsaena teh gua hayang geura dina Al-Qur'an Allah ngarawukeun Bismillahirrahmanirrahim inna khalaqnal insana min nutfatin amzaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah nyoba ka manusia ku pangningali jeung pangdenge supaya lebih bisa memperkuat engkena saha anu kuat imana saha anu teu kuat imana. Tadi naresan ya anu langkung ti payun kedah dijaga ku urang teh nu kahijina urang kawajiban teh kawajiban nu kedah dijaga ku urang sesuai referensi mafhumiyah tina hadis Rasulullah SAW nu kahiji nyaeta nu kedah dijaga teh iman sareng Islam. Anu kadua nu kedah dijaga teh diri urang nu tadi teh socana cepilna lisana hatena nya. Anu katilu anu kedah dijaga ku urang teh akal pikiran urang besi ngaluskeun kanu goreng besi ngagorengkeun kanu alus besi nyalahkeun kanu bener ngabenerkeun anu akal eta diperlukeun di dinya. Lamun akal jelema geus rada sinting nu bener jadi salah nu salah jadi bener nu alus jadi goreng nu goreng jadi alus kira eta geus rada sinting akalna. Anu ka opat nyaeta anu kaopat nu kedah dijaga teh nyaeta harta nu kalima ilmu anu kagenep anu kedah dijaga teh generasi turunan urang sadayana kahareup bisi sieun nyaeta bisi era bisi sieun dina ngalaksana bisi borangan ngalaksanakeun ibadah dek ibadah teh sieun teu anu dek masantren we dek masantren teh sieun teu dahar. Nah, kan loba kasieun bakalan teh. Generasi anu loba kasieun eta. Dijaga ku urang saya, kunaon ngajagana? Aya pangjagana siap ibu dijararaga. Siap dijaganya. Kunaon cenah ngajaga iman? Meni bapak budak hayang cenah ngajaga iman bapak budak. Ari penjagaan iman eta ku pager beusi atanapi kunaon deuk ngajaga iman ibu? Ari ngajaga iman kunaon? Ari keur loba duit meni surasuri kasalaki ari keur teu boga duit meni buat baeud boat nu ngajaga iman teh duit lain iman dijagana kunaon lil imani salasu ahsonin iman teh dijagana teh ku tilu perkara iman teh dijagana teh kahiji al masjidu kahiji masjid al masjidu hisnul iman kahiji masjid eta keur ngajaga iman. Oh, aya masjid di kampung ieu nya alhamdulillah di kampung urang aya masjid eta panji keur benteng iman pertama nya eta masjid. Idza raaitumur rajula ya'tadu ila masjid fa asyhidu lahu bil iman saur Kangjeng Rasul. Tah eta nu sok kamararasi teh eta teh jalma anu kuat iman. Ibu ari monyet sok ka masjid tara. Monyet sok ka masjid tara. Salaki ibu lamun tara ka masjid berarti lamun ibu sare jeung lalaki anu tara ka masjid berarti ibu teh dikekepan ku monyet sia. Eta mah lain ceuk sim kuring kade. Nya. Ari monyet osok dikir tara. Berarti nu tara dikir seseteuy. Anu kadua keur ngajaga iman teh wal Qur'anu ahsisnul iman. Nu kadua ngaos ayat suci Al-Qur'an. Alhamdulillah tadi parantos dipimpin aosan ayat Al-Qur'an ku ustazahnya eta mah ibu nurub cupu disebatna teh sarogena ustad qori deui. Bojona oge ustazah qoriah deui. Qoriah namina teh tadi teh sana. Oh, nya qoriah. Carogena qori teh suka ngaos Quran, bojona qoriah.
Ya qari'ah namina. Nah eta namina nya qari'ah ibu qari'ah lain qari'ah mah qiyamah. Qari'ah dipimpin ku ajaranna ka naon Allah ngadawu dina Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Namaan kuat keimananana sajalma anu kersa ngaos ayat suci Al-Qur'an. Uih tina pangaosan buka deui Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Gitu kupen. Penting naon? Kajaga iman urang. Nah, lebih kuat nambahan kai iman. Anu katilu kanggo ngajaga keimanan teh wa zikrullahi dzikir ka Gusti Allah eta keur ngajaga ngabenteng iman. Dzikir teh keur ngabenteng iman. Supaya naon? Supaya imanan teu ka irid ku cikiih paribasana teu kabawa ku cileungcang. Teungut kalinduhan tegedag keanginan keimanan teh naon cenah teungut kalinduhan tegedag keanginan teh saur Kangjeng Rasul moal sampurna iman hiji jalma kecuali geus mika cinta kana sagala rupa kasae resep kana kalusan disebut sampurnana eta keimanan. Nah kitu nya sampurna nah kitu di atas keur ngajaga keimanan teh nu katilu nyaeta zikir. Naon cenah? Dzikir la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. Zikir kang ngajaga iman supaya ayeuna aya dina ketenangan afdhalu zikri. Nah supaya urang teh nah cenah ieu teh tenang wae boga budak teu tenang boga pesalakih teu tenang zikir ibunya wazikrullah zikir supaya kenging supaya katenang boga duit boga pare boga beas tapi anger henteu tenang moal tenang dan teu zikir. Saur Syekh Abdul Qadir Jailani nyaeta maksud jeung tujuanana zikir kanggo bidayah mah jahar ibu sing tarik teh maksud tujuanana nu kahiji keur ngasupkeun keagungan Allah ka jero hate ka jero panon ceulik kulit daging getih tulang urang asupan ku keagungan Allah. Nu kadua nyaeta keur ngasupkeun keyakinan kana yen sakabeh perkara anu terjadi jeung anu teu terjadi eta geus ditulis dina takdir dina qada jeung qadarna Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu katilu deuk ngasupkeun keyakinan ka jero hate kana yen sakabeh makhluk anu gede nu leutik nu makhluk nu kumaha wae moal bisa mere manfaat moal bisa mere madarat moal bisa mere cager moal bisa mere gering moal bisa mere alus moal bisa mere goreng moal bisa mere bunga moal bisa mere sedih tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk moal bisa mere goreng masing digoreng ku batur salemur masing digoreng ku salemur moal goreng eueuh izin Allah mah masing dialus-alus ku salemur moal alus eueuh izin Allah mah nya masing diubaran ku 1000 dokter eueuh izin Allah mah anger ta eta asupkeun keyakinan eta dina kalimat thayyibah la ilaha illallah. Tah sakitu nya mudah-mudahan anu deugeun sim kuring manfaat aya manfaatna wabil khusus nyaeta dina kasempatan nu ayeuna urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana sing kaais ku syafaat sing kaais ku pitulung Allah syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti dunya dugikeun ka akhirat. Sakitu anu kahaturkeun hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.